Oh, gana geus kopi mah euy. Mantap, segar. Kopi hidung teh atuh. Pangeunah-ngeunahna. Nyeri sirah ge leungit. Geus hujan kieu. Kopi, mantap. Yakal. Goreng sampe si anjir. Ngalah yeuna. Pasti cara ngora tuh. Hah? Si gaya sekang jabri gitu. Gimana ya? Nggak digerak gitu, euy. Kak, Kang. naon maneh teh. Geus di mana, Kang? Bungkuk gitu. Ieu euy geus ieu nengeunah neulem euy, daunna neulem. Keur naon maneh di dieu? Iya, keur ngopi tuh tempo. Aya. Alah, we geuningan euy. Ngarareunah ngopi euy. Kopi tuh, hayang. Embung euy sieun rabies surut maneh mah. Wah, tuh kemana wae rabies. Henteu urang mah aman. Sok we hayang manguyup atuh. Moal euy. Jang naon eta Kang haneulem. Kepo ieu mah yang apal wae ieu. Nya butuh atuh. Gimana eta ngalana? Aya we urang neangan atuh. Neangan oge ku butuh urang teh. Jang naon jualeun lain. Lain atuh jualan wae ieu mah. Menang menta urang mah jang ubar Bar naon kitu? Asa karek ngadengi eta daun haneulem eta. Jang ubar. Ngai. Sok tinggal euy. Ginian. Jang ubar naon Kang bejana tuh urang. Ieu mah kepo wae yang apal wae. Jang panyakit euy. Penyakit naon TBC lain. Lain atuh. Urang mah teu TBC. Bisi we tuh. Menang di mana eta? Yang nyah wae mah. Aya di tutu di kebon loba. Teni busung. Henteu teu neangan euy. Padahal neangan atuh. Maneh makin tah ka urang. Pandia pada musim hujan atuh. Bulungan-bulungan suung. Barala euy reumis euy. Ieu we urang maneangan anu kabutuh kitu. Eta jang ubar naon Kang eta teh. Haneulem teh. Maneh teh apal. Teu apa. Matak ge atuh jadi jelema teh kudu loba wawasan atuh euy. Tah ieu teh daun haneulem. Terus Maneh teh tuh naon teh maca fungsi daun haneulem jang naon dina internet. Panan loba atuh na internet teh pengetahuan teh nambah wawasan jang maneh. Nyai. Urang tara baca gitu peningalian eta we. Mun buka internet teh foto. Foto wae ieu mah kudu jeung kata-katana atuh jadi maneh teh manang pengetahuan. Buka internet teh yeuh yang apa dengekeun. Naon tah? Ieu teh daun haneulem teh jang ubar ambeien bisa hayang nyaho mah. Ambeien? Naon ambeien teh? Astagfirullahaladzim teh nyaho penyakit ambeien. Henteu urang mah asa karek ngadengi. Eta ieu ambeien teh nyari lamun naon teh lamun ka WC misalkan maneh nyari beuteung gitu. Terus modal maneh teh di WC pas rek diperejelkeun nyeri. Eta maksudna ambeien teh. Anjir sieun. Nyerina kumaha eta teh? Perih we jeung panas. Geuningan apal sia Kang.
apa tuh da urang ge maca tanda-tanda gejala ambeien teh kumaha maneh teh. Terus eta haneuleummna dikumahakeun eta teh? Ditinjuh gitu ku susu? Lain ditinjuh atuh maneh teh siga kopi wae ditinjuh. Didahar langsung bisa. Katawa digecek-gecek kana gelas maneh teh. Terus kumaha tah? Ditaplokeun gitu? Lain atuh. Diuyup didahar maneh teh. Maneh teh apa pisan bodoh-bodoh teuing ieu teh. Lain masalah bodoh gitu Kang. Da urang teh nyaho atuh. Mata ke maneh kudu minang maca na internet teh. Daun-daun teh kebutuhan ajang naon we fungsina pan loba. Man maneh geto maca na internet pasti wawasan maneh nambah moal bodoh-bodoh teh. Nya bener, urang ge karek inget ayeuna. Tah kitu maneh teh kudu bisa. Tah jadi ambeien mah siap beurih euy. Panas. Sibol teh. Lamun urang ka WC gitu. Anjir sieun. Nyari pisan eta teh. Lain nyari deui maneh teh. Malah bisa gegarawakan sia. Malah batur masuk aya nu dioperasi. Anjir sieun sudi teuing urang kudu naon teh dioperasi. Di bedea mah nya. Atuh ngaran dioperasi mah di badaya maneh teh. Tah ieu teh fungsina disajang pembuluh darah maneh teh. Kudu apa maneh teh jadi naon teh lamun Naon Kang? saumpana maneh kena ambeien gitu tah ngadahar ieu haneuleum bakal langsung cager. Wah. Tereh gitu Kang. Tereh geus lah urang dek ka ditu kayak perlu rek langsung dihakan ieu. Sok atuh. Rusuh. Rusuh. Ayo Sok Kang. Karek apal.